daek mayar hutang urut kamari meuli layangan da iwal di si eta anu bager ka urang mah babaturan nu lain mah eueuh iwal si eta anu ngilangin urang. Dadan ka mana euy? Geus pila teu papanggih. Da babaturan anu nyamannya urang masih eta. Deui selain si eta mah. Jajan euy. Tapi ingat kasih sadan, sugan we pang itu ah. Tah, kabeneran papanggih. Ka mana? Kasawang nganduan kolot, ai maneh? Dek ngasuung. Urang mau gadit cari. Dalam mun loba deungeunna di imah mah mal daek kusukan kakuan awi nyala bareut. Eta teh ku sabab bela anengan suung. Lalieur tadi pikir-pikir temelak aing ngalah hayang lieur. Da nasib urang geus kieu urang kumaha ikhlaskeun we rek kieu ge lah rezeki kieu ke geus gede masugan we milik mah moal ka mana da milik mah mal pailih-ilih jeung batur gitu milik mah geus aya nu ngatur. Orang kampung pasti daek dititah ku kolot moal gengsi moal elak ku babaturan da kolot urang teh ripuh ngagedekeun urang teh piraku urang titah teu daek mun teu salah mah sawahna teh dilegok da teu pira kolot ge titah mawaan bini jeung nitah nandur urang era mun teu daek nyeusehan baju ku kolot minta duit ku kolot piraku dititah ku kolot teu daek dahar geus lapar balik ulin lapar nyampa ka imah lapar tinggal dahar geus teu mikiran naon urang kumaha pengorbanan kolot ka urang tinggal urang ka Assalamualaikum